Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurnaning ingsun. Hayu dulur urang lajengkeun deui carita dina Pantun Bogor Dadap Malang sisi Cimandiri. Dina bagian carita Nyai Putri Purnamasari eudeuh ngajuru wilujeng ngadangukeun. Ayeuna mah anu panjang urang gulungkeun, anu ngagulung urang cangreudkeun, anu leupas urang tumbukeun, anu landung urang purekeun, urang anggeuskeun ninun catur nganyam carita, beusi kaburu beurang pamali. Mantak dicarekan mitoha nitah dia geuwat ka sawah. Kusabab mitohana era kerek mun kadenge urut tunduh lalajo pantun. Ayeuna urang caritakeun ngababakana di Gunung Jayanti anu kiwari rakean teh hanteu lila. Sabab Nyi Putri beuteungna mingkin gede, ridu jeung jungjat mun kacai. Nyi Putri ngajak rakean pindah kanu datar, kasabrang di belah kidul. Laju pararindah nyarablang kasabrang kidul. Jalana kagirang heula nyabrang laju ngilir. Ngaliwatan Gunung Leutik nu di puncakna aya Ceuri. Eta gunung aya keneh disarbutna Puncak Ceuri. Laju ngaliwatan deui nu puncakna aya Kadongdongan. Kiwari aya keneh disarebutna Puncak Kadongdong. Laju tarurun di lebahna hiji sumur, handapeun tangkal dadap anu gede, hanteu jauh ti tangkal sempur di kurilingan dapur haur. Laju ngababakan saeutik rada kahilir sisi cai anu ngocor ti sumur tadi wetaneun walungan gede. Ceuk rakean. Kusabab urang ayeuna misah ti batur jeung baraya, eujeng seja Nyai Putri deuk ngadegkeun deui pajajaran teu gumantung ti saha oge, eta walungan anu gede urang ngaranan Cimandiri. Ieu cai leutik anu ngocor ti sumur haur urang ngaranan Cidadap, sabab bijil caina ti handapeun tangkal dadap. Kusabab ieu Cidadap jadi panghurip pangjembar tani, di sumurna urang jieun hiji pamunjungan. Laju rakean nyiar batu galerarge diatur dirapih-rapih. Teu kacatur ngababakana urang kocapkeun bae Nyi Putri reuneuhna ngadeuketan ka wayah. Hiji poe rakean balik ti huma, ceuk Nyi Putri. Rakean, ku asa mules, ceuk rakean. Boa asup angin, ceuk Nyi Putri. Lain rakean, karasana beda deui, boa-boa eudeuh ngajuru. Rakean jadi bingung, sabab inyana hanteu nyaho kumaha ari ngajuru. Inyana nyahona mabeurang kadenge ngajampe jeung sora orok oar-oaran. Mabeurang, heueuh mabeurang, tapi di mana imahna mabeurang? Rakean tambah jadi bingung. Bingung ka mana nyiar mabeurang, jeung bingung Nyi Putri eudeuh ngajuru. Kumaha amun rakean ditaruding? Reuneuhna teh ku rakean? Rakean hanteu nyaho kumaha jalana budak jadi orok di jero beuteung. Tapi rakean osok ngadenge ari reuneuh teh kusir oge cenah awewe teh bisa reuneuh. Inyana memang aku osok sering di inyana aya rasa anu dikanyaho ngan ku inyana sorangan bae. Mun inyana neuli Nyi Putri keur hees tibra nangkarak. Inyana oge inget keur waktu ngimpi tea, inget deui keur waktu
keur ngagandong asa kitu anu disebut sir teh. Rakean tambah bingung, kamana nyiar pisaksieun. Laju rakean inget ka Nyi Putri Gandrum Arum nu keur tapa di pageran ku caringin jeung Ki Hara. Pikir rakean sina mabeurangna sakalian jadi saksi. Laju ceuk nyana ka Nyi Putri, urang neang mabeurang atuh. Ceuk Nyi Putri, ti mana rakean? Ceuk rakean, kula deuk neang teteh dia Nyi Putri Gandrum Arum jeung sugan inyana nginjemkeun saurang tidayangna pieun ngabaturan dia salila hudang ngajuru. Ceuk Nyi Putri, ke heula rakean karasana acan memeh, tapi ieu karasana teh ku hareudang. Anteur kaula ka sumur sakalian eudeup munjung supaya ngajuru hanteu karasa jeung budak teh sampurna gede bagjana. Nyi Putri laju dianteur, tapi inyana ngarasa rada deui cara mules. Laju inyana reureuh, diukna ngahunjar lamar dina batu rubak satumpang. Di mana dina batu handapeun sempur nu ngarang-rangan di sisi sumur. Sumur mana? Sumur haur pamunjungan. Ceuk Nyi Putri, rakean kula teh cape pencetan bitis kaula. Laju rakean mencetan bitis Nyi Putri, mencetana sabari peureum. Ceuk Nyi Putri, rakean kula teh cangkeul dina cangkeng usapan dina bobokong. Laju Nyi Putri diusapan bobokongna ku rakean, ngusapna sabari tungkul. Ceuk Nyi Putri, rakean kula teh rieut tiupan embun-embunan. Laju rakean niupan embun-embunana, tapi niupan pinuh kasedih. Sedih sabab najan geus tetela henteu sulaya, Nyi Putri asih saestu. Rakean teh ringrang deui, sieun jadi katulah mun inyana ngarempag sumpah. Tapi kumaha ka Nyi Putri geus nyanggupan sanggup jadi bapa budak. Ari budak teh meureun engkena adian deui, meureun engke budak teh adiana ku rakean. Mangkaning geus sumpah anu disaksian sakabeh alam. Mangkaning anggeus nyanggupan. Kumaha atuh ieu teh. Laju rakean asup pikir tetep sanggup jadi bapana budak, tapi rakean oge eudeup tetep kasumpahna moal eudeup cara munding jalu. Sabab inyana anggeus jangji sumpah nganarima kapihapean. Rakean sumpah deui moal eudeup krungkad ku ditugar, moal eudeup gugur ku digempur, kajen lebur jadi debu dibeuleum seuneu kadeudeuh. Diluluh dihuru ku nafsu, rakean moal eudeup cara munding jalu. Ceuk Nyi Putri, tiupan deui. Rakean niupan deui sabari mencetan hulu Nyi Putri. Nyi Putri Purnamasari, putri Pajajaran anu sajati, putri bungsu tinu katujuh. Rakean najan wujud ngan badega Pajajaran, tapi rakean mah lain rakean samanea. Sabab rakean kalang Sunda, incu keneh Sang Hyang Dewa Batara Kala. Incu ku anu nyieun carita di jurung ngalalana, sabari nangguan wayah Cidadap saat pagupakanana. Mantakna, kerakean niupan embun-embunan ku Nyi Putri laju kaambe arum wangi kahiangan nu melenghir ti awak rakean anu sajati. Nyi Putri jadi sedih, inyana laju ngarangkul. Ceuk rakean, lilir Nyi Putri, lilir. Deuleu saha anu dirangkul ku dia? Apan ieu teh rakean badega anu kumaula. Tapi Nyi Putri pageuh ngarangkul, sesegruk inghak-inghakan jiga jadi budak deui, hayang repeh dipepende, hayang peureum dikeukepan.
Rakean atina ancur hanteu kuat inyana nahan kasedih. Tapi najan raga hanteu obah najan biwir teu ngalemek, jerit rakean maratan mega. Saruhureun puncak ceri anu kiwari loba bidadari pada ceri. Sabab jerit rakean jerit perih nyiksaan ati, sedih aduh. Mingkin pageuh rangkulan Nyi Putri, cara bentang anu embung lesot tina langit. Rakean laju inget kana ajianana, ajian panumpangan ti kilengser, laju dipapatkeun. Nyi Putri laju disirep, laju rakean ngadatangkeun 3 maung selang. Maung selang tina ajian panggendaman ti kilengser. Ceuk rakean ka maung anu 3. Dulur-dulur, dia anggeus wayah jaradi manusa, dengekeun. Nyi Putri eudek ngajuru, mihape kaula inyana ka dia, kaula deuk neang maberang. Jeung sakalian nyiar pitumbaleun. Beusi orokna kaburu gurudag, dia geuat nyiar tumbalna. Cecendet eueuh sikina anu asak dina galengan, jeung buah benying anu cikal anu asak semuna bodas. Kaula ayeuna mudu buru-buru ngajugjug Gunung Halimun deuk neangan maberangna. Beusi bae kaula miang rada lila, kaulaan Nyai Putri masing bener. Sabab cenah eceuk beja amun neang maberang sorangan bae osok hese kapanggihna, jeung osok loba dodojana. Amun bae bener kitu nepikeun ka kaula hanteu bisa gancang-gancang mulang deui. Dia tiluan silih gantian. Mudu jadi kokolot jeung pangraksa. Ieu babakan ku kaula dingaranan babakan dadap. Kaula mihape Nyi Putri bisi aya anu julid hiri dengki. Jeung jauhkeun sing hirupna dina jalan anu hade sampurna. Amun dia meleng, Nyi Putri bakal kagoda. Kunu mawa kareta kancana, kunu pangkat gede kawasa. Kunu gumirincing loba ringgit, tapi karetana kancana emas sipuhan. Kapangkatanana ieu nipu keuna nyandung jeung ringgitna nu gumirincing asalna tina babangsat. Ingat, amun Nyi Putri keuna kagoda, ieu babakan bakal disimbutan ku lebu. Jeung dia tiluan kabehan balelik deui jaradi maung. Anu saumur-umur diuber-uber ku jelema ngangarah dia. Laju rakean nindak ngagidig ka sisi walungan anu dingaranan Cimandiri. Cag sakitu heula.